lembur sawah anu nonton gimana kepeling orang hirup kerhirup di ngumara di dunianya. Jadi jelema mah ulah sombong, ulah adigung, ulah bangga ku harta, ulah bangga ku elmuna, ulah bangga ku kasep, ulah bangga ku gelis. Sabab hirup mah kabeh pasti manggih cobaan. Tomat ya sakabeh ka dieu kebon tanaman stroberi tuh stroberi paling dia tomat. Tah alhamdulillah sing kuring di dieu ningali kebon nu batur lain urang lain kuring ya mah anu batur. Hirup mah ulah loba ngalamun, ulah loba pikiran, hirup mah kudu loba siri. Jadi ketinggal ku batur teh kurang teh bagja atau senang bahagia mah pertanian hungkul tuh tingali rek teh enak kumaha hirup ilmur sok sanajan hutang pabelit tapi bahagia senang we asa ngemplong pikiran ningali pemandangan endah tuh ya di kebun stroberi ya letaknya di Ciselangnya. Nah nanti teh Cirando Ciselang Cirando ieu mayak pak kebun stroberi hungkul. Kapal hidiona aya kebon cabe engkol, wih endah nanya tuh. Pada itu gunung lembur tuh kayak pak. Nah si akang ker nasaung endah tuh tuh coba jambu jambu gak aya Gus, jambu ayahnya stroberi engkol bonteng sin ayah di dia makan bener. Allahu Akbar subur enak.
boyong enggang gerakmu